payun lain nuju beriata kabur ente saking bunga saking ros incuwa poya ayeuna bismillah rek rumah tangga urang bungakeun kurang urang hibur kurang urang doakeun kurang mudah-mudahan incu-incuwa rumah tangga bismillah poe ieu sing sakinah mawadah warohmah kami kakarang ingat ke si Amu mamajikan dewek si Amu si cantik si bebek si golis kukoko hayang nyaksian incu najro pada bismillah rumah tangga kita nyusul ku akide malang siang sasam kalau wisari kan itu boleh masker dia kurang gentar bisa nyebut lain gitu ke nonton di dia si Amu sadis bos budakan itu ya ada sugat si Amu lain pada sarua gelisnya mana wipun dia si Amu nonton lain dewe kerek dikawinkeun ka tukang kenal pada guru urang gentran Amu ini modern zaman kiwari manggeus pake hello dina apa ini milenial hari Amu di mana? Hari amaran Amu teh geus nepi Cijoho abah dibelokan di hareup di mana hari abah? Dia atuh di Cinaon ya teh? Di Ciceungceum sok di Cicitidinya dibelokan turun belokan tuh. Tuluy ka keca. Tuluy lurus yo. Seniman lagi sinkhon sok dilanjutkan kuah hiji Allah di tempat-tempat majikan dewek jika virus corona dua tilu potong-potong makan ini kita harus bermasjid orang dan rumah kayak tika we sok sekali dulu ngadakeun hiji dua tilu kudu istiqomah
ajeuna geus sama geus kampar lalang saya sisilarkeun bareng di jalan sasapuan Raden benar cuma menaki babangkeun karajaan mata geus nanti keur hidup duaan kabagjaan keur hidup duaan sakinah mawaddah warahmah selisih bukan ada selisih pelakukannya geus nganti keur hidup duaan ba anaki Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Kalau anak ini aturan lagi aturan awaki rajani ratu kiwari kasihan pati ruparantos di istrinan kasihan pati haturan awaki haturan penari biasa ngajajar di paling sekedap. Baik hadirin yang sawate, mari kita simak.